Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping sadayana simkuring selaku perwakilan ti kelompok Mahabharata 12 IPA 4 bade nampikeun pintolan wayang. Hiji poe nalika kulawarga Pandawa eleh dina kaulinan Dadu jeung kulawarga Kurawa. Kurawa ngajak perang. Pandawa dina poe kahiji perang rombongan Pandawa jeung Kurawa ngumpul di jurus Kurasetra anu lega dua pihak geus sayaga. Pasukan Kurawa dipimpin ku Duryudana jeung Dursasana. Sedangkan para Pandawa dipimpin ku Yudhistira salaku putra cikal kulawarga Pandawa. Nalika dua pihak geus siap perang, trompet ditiup tanda dimimitian perang Mahabharata. Ayo urang maju nyerang pasukan Pandawa. Paehan sakabe pasukana ulah nepikeun aya nu nyesat. Pasukan Korawa maju tanpa mikir deui terus perang eta peupeus di antarana. Heh, kadieu si anak ula, gelut jeung aing. Oh, nantangan sia ka aing. Sementara eta Yudhistira inggit ke tengah perang tanpa make wajah serta menta korban ti Akina Bisma. Sementara eta Arjuna mimitian nembak panah ke pasukan Kurawa sarta loba korban anu gugur ti kubu Kurawa. Rasakeun ta eta kusaria Kurawa kekuatan panahan aing Kurawa. Sementara eta Nakula keur sekarat serta dibawa gugur ku pasukan Pandawa mundur. Rasakeun eta Nakula. Adah nyeri kieu anjing. Terasa dewa sumping ngabantosan Nakula. Bangsat, ulah Arab sia bisa ngabunuh lanceuk aing. Perang eta janten seungit sareng seueur nyawa anu leungit dina dua sisi. Lajeng sadewa nyandak Nakula ke tempat anu leuwih aman jeung kudu dirawat heula. Anjeun kedah dirawat heula sebab anjeun hampir maot tadi. Sumuhun Kunadi Serta saenggeus Yudhistira menta kurban ti Akina, anjeunna ngegam zirahna deui sarta dimimitian make tombakna jakar perang. Teras Yudhistira ngapungan Dursasana sareng ieu kejadian jadi beuki seungit. Kadieu sia Dursasana duel jeung aing. SPK nggak ada, euy. Iya. Dua. Dursasana sekarat teras dibawa kabur ku Duryudana ke tempat anu aman supaya bisa diobatan. Lelaunan atuh sia teh. Nyeri kieu teh kuat. Alah sia mah elehan, awak doang anu gede. Ngaku titisan siluman hatena mah jiga Hello Kitty. Tahan heula sakudung. Saterasna perang seungit lumangsung kalawan Bima anu ngalawan 1000 Kurawa. Haduh,
capek kieu geuning euy. Kuat loba anjing teu beak-beak. Kaheula cicing. Kedeung dahar jeung naonnya. Perang eta loba ngakan korban salah sahijina nyaeta Abimanyu anakna Arjuna. Anak king Abimanyu. Kalau kita berbalik. Aduh bapak. Sanggeus nempo anakna ngubrak ragrag itu Arjuna oge ngadat. Pinuku adat manehna nyerang Kurawa ngagunakeun anak panahna. Haram jadah teh sarerea Kurawa. Teu sieun pisan ka aing. Sanggeus kejadian eta datang momen akhir perang nyaeta perang antara Bima jeung Duryudana. Bima tengetkeun ieu sia bakal paeh di leungeun aing. Sakabeh tahta kerajaan bakal jadi nu aing. Bima nya hareup ka ditu tuh. Tong harap sia dasar siluman, sia anu bakal paeh di leungeun aing. Rasakeun ieu bangsat. Dush. Perang ieu dimenangkeun ku Bima serta tangtu Duryudana maot di leungeunna Bima. Pasukan Kurawa mimiti mundur serta ngungsi ti adegan jeung nempo yen panglima perang maranehna geus murag. Serta saanggeus pasukan Kurawa eleh Pandawa balik deui ka kerajaan Mahabharata. Serta hiji poe saanggeus eta Yudhistira diangkat jadi raja ku rakyat Mahabharata. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.